Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparinan ka urang sadayana kana mampirang-pirang kanikmatan, terutami nikmat iman sinareng Islam, nikmat dijantenkeun umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge nikmat sihat wal afiyahna anu sahingga ku eta kanikmatan urang sadayana tiasa hadir ngariung di ieu majelis ta'lim kalayan pamudah-mudahan ku barokahna urang pangaosan sadaya pamaksadan urang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pamudah-mudahan ku wasilahna ieu pangajian urang sadayana sing ditebihkeun ku Gusti Allah tina mangpirang-pirang perkara nu teu dipikaharep ku urang sadayana nya di antawisna mudah-mudahan urang sadayana salamina sing ditebihkeun tina musibah tina wabah anu sahingga urang sadayana rumingkangna urang di ieu palemburan aya dina kasalamatan, aya dina kabagjaan, kabelah dituna urang sadayana aya dina katentreman manah-manah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge doakeun ku urang sadayana, wargi-wargi urang sadayana, keluarga urang sadayana, tetangga-tetangga urang sadayana anu nuju dipaparinan musibah boh mangrupi panyawat atanapi musibah anu sanesna. Mudah-mudahan mararentena nalika mayunan eta cocobi ti Gusti Allah sing dipaparinan kasobaran. Oge pamudah-mudahan eta musibah teh sing ngajantenkeun wasilah sababiah dihampurakna mangpirang-pirang dosana eta jalma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan jamaah rotinan anu kusum kuring dipika hormat, alhamdulillah tekaraos urang sadayana tos lebet deui kana rutinitas urang sadayana di setiap dinten Sabtu ba'da asar urang sadayana hadir silaturahmi saminggu sakali di ieu patempatan. Mudah-mudahan ibu sadayana sing aya dina kajembaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala sing dipaparinan kawarasan, dipaparinan kasalamatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu para kasepuhan jamaah rahimakumullah, insyaallah dina pertemuan ieu simkuring bade nyobi-nyobi nerangkeun atanapi neraskeun hanca ka tukang anu mana sababaraha minggon ka pengker simkuring parantos ngadugikeun sakedikna hiji katerangan anu berkaitan sareng munamina rahmat. Nah insyaallah dina kasempatan ieu simkuring bade nerangkeun warna-warnina rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala anu bakal dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang salaku hambana.
Namun saat acan panjang lebar nerangkeun warna-warni na rahmatna Allah sapertos kumaha atuh munamina rahmatna Allah anu bakal karasa ku urang. Nah eta mah karasa ku lahiriahna urang atanapi ku batinina urang sadayana. Saat acana ibu peryogi kauninga naon atuh ari namina rahmat. Ari nu ngaran rahmat cek bahasa ari ngaran rahmatnya eta kucuran mang pirang-pirang kasayan ti zat anu ngagaduhan eta kasayan. Atanapi bisa bimakna ngagaduhan makna kucuran mang pirang-pirang kanyaah kadeudeuh ti zat anu ngagaduhan kanyaah kadeudeuh. Tegasna Gusti Allah eta nu namina rahmat. Kucuran mang pirang-pirang kahadean atanapi kucuran mang pirang-pirang kanyaah kadeudeuhna Gusti Allah. Pikeun saha cenah eta rahmat teh nyaeta pikeun hamba-na Allah, pikeun makhluk-na Allah, tegasna pikeun sakur-sakur nu diciptakeun ku Gusti Allah anu ngabutuhkeun kana eta rahmat. Ari ngaran-ngaran ngucur ciluhur kahanap atanapi ti hanap ka luhur ibu. Ciluhur kaha dinu hartosan rahmat teh hiji perkara anu ngucur ti zat anu maha luhur tegasna Gusti Allah kasaha ka urang nu aya di alam dunia. Lamun diibaratkeun mah kieu ibu, lamun teh mah di ieu palemburan aya hiji pancuran, aya di bosok pancuran aya gitu. Tah eta cai nu ngucur kana dina pancuran teh ngucur ka handap tegasna ka balong. Sedangkan di balong pasti aya mang pirang-pirang kahirup. Nah eta mah lauk pelak jalma anu ngagaduh kita balong atanapi sato anu teu dihaja di pelak kudu ngagaduhan eta balong. Sok ibu di balong da teu sadayana lauk kumpul eta di balong teh aya belut, aya teuyeub, aya orai kadut, gitu. Aya bayawak cek mih laras eta teh. Gitu. Sedengkeun eta lauk teuyeub, belut, orai kadut ngabutuhkeun kahirupan. Ngabutuhkeun hal-hal anu dipikabutuh ku eta makhluk. Minimal atuh ngocorna eta adituna atuh diawurkeuna mang pirang-pirang kahakanan eta makhluk anu aya di bawah. Ya kitu di Allah langkung-langkung mika nyaahna mika deudeuhna ka makhluk nu aya di alam dunia. Maparinan mang pirang-pirang kahadean ka makhluk-makhluk anu aya di alam dunia. Margi ari rahmanna Allah, ari sifatna rahmatna Allah, ari Allah Maha Rahman eta zat Allah teh zat anu maparinan kanyah kadeudeuh ka sakabeh makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ari sifatna Ar-Rahmani mantena zat anu maparinan kanyah kadeudeuh ka sakabeh makhlukna anu aya di alam dunia. Sedangkan sifatna Allah Ar-Rahimi mantena zat anu maparinan kanikmatan khusus pikeun hamba-hamba Allah anu nalika uihna ka alam akhirat teh nyana iman sinaran Islam. Itu. Nah, lajengna deui sabaraha atuh Gusti Allah nyiptakeun rahmat. Sabaraha cenah seueurna Gusti Allah nyiptakeun rahmat. Numutkeun katerangan ari rahmat teh sadayana aya 100 nu diciptakeun ku Gusti Allah. Tah tina 100 eta cenah ibu dibagi dua. Nu hiji diajak digubrakeun dikucurkeun ku Gusti Allah ka alam dunia. Sedengkeun sesakna anu 88 teh disimpen ku Gusti Allah pikeun hamba-hamba Allah anu tiasa ngetok muka kana lawan sawarga. Anu 88 amat cenah ibu disimpen ku Gusti Allah di lebet surga.
surga. Anu hiji dikuturkeun ku Gusti Allah ka alam tah anu hiji eta cenah ibu diparebutkeun hiji rahmat teh ibu usaha ku makhluk-makhlukna Allah anu nyicingan di alam dunia. Pinten-pinten saha bae ibu anu nyicingan alam dunia. Manusia sato pepelakan eta makhlukna Allah anu nyicingan alam dunia. Anu hiji teh ibu diparebutkeun. Nah aku bangsa jalma atau napi ku bangsa sato ku bangsa pepelakan merebutkan eta rahmat anu hiji. Ibu terang nunamina maung terang dibosok aya maung namun aya maung malah hari domba dibosok ya gitu. Maung ibu kada maung sato galak sato tegalak satu galak kadaharan maung naon ibu daging tapi nalika brol eta indung maung ya naon nami teh ngajuru brol ngalahirkeun anakna nah sugan nalika brol ka alam dunya eta anak maung langsung didahar teu ku indungna henteu tah eta teh ibu salah sauyos bukti na rahmat Allah an hiji teh mau nu sakitu galakna kadaharana daging tapi nalika ngaluarkeun jadi anakna ka alam dunya henteu langsung didahar ku eta indung mah sahingga asa kacida lamun teh mah jalma kaelehkeun ku maung nah cenah aya jalma nu kaelehkeun ku maung bisa kedik ibu. Mana cenah buktina terkadang urang ngadangu dina berita aya hiji orok anu geus jadi mayat di tempat sampah. Kalakuan saha eta ini? Kalakuan indung. Berarti lamun aya indung model kitu kaelehkeun kumaha? Mau nu sakitu galakna kadaharana daging teu wani ngadahar nu jadi anakna tapi anehna aya hiji jalma anu wani-wani maehan janten anak naudzubillah min berarti tak kaelehkeun eta jalma teh dina merebutkeun eta rahmat Allah nu hiji teh ya gitu. Terasna deui ibu terang teu cap-cap ya itu loba pisan cak-caknya ya motoran di bumi teh ya salah sawisna cak-cak ibu hiji makhluk ya anu diciptakeun ku Gusti Allah anu lemah pagaweana ngan saukur ngalayap dina tembok teu bisa nangtung teu bisa lumpat eueuh jangjangan teu bisa ngapung tapi naha Gusti Allah nyiptakeun kadaharanna eta cacak seseueurna umumna sato-sato anu aya jang-jang ramet naon deui mi remeh deui lah jang-jangan siraru ya reungit itu aya laguna geuningan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk nyamuk jang-jangan ibu jang-jangan ya hap lalu ditangkap cenah cek eta kakawihan saha tah anu mere rezeki eta cak-cak Gusti Allah. Surah Allah din Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gusti Allah teu aya sato anu ngarayap dabah teh sato nu ngarayap ibu cak-cak, sato ngarayap disebutna dabah. Orai sato ngarayap disebutna dabah. Ya. Lamun salaki ibu peuting ngarayap berarti da itu
ngarayap ka ibu berarti dabah disebutna. Sar Gusti Allah teu aya cenah sato anu ngarayap di alam dunia ieu illa 'alallahi rizquha. Angin Gusti Allah anu ngatur rizkina eta dabah satu anu ngarayap. Contoh leutik contoh anu real nu nyata anu katempo ku soca lahir ya urang sedek cak-cak anu sakitu sato lemah ngarayap tapi kadaharana umumna anu aya janja yuk jamin nanti Allah urusan rezeki tos di janten jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka asa kacida teu teuingeun lamun aya hiji jalma ngeluh dina urusan rezeki. Lamun jalmi model kitu eleh usaha ibu. Ucap. Ulah putus asa ibu dina masalah rezeki. Ya, asal orang iman takwa ke Allah, tawakal ke Allah, insyaallah Allah bakal nyukupan orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada maka hiji cenah terkenal ibu naon cenah rahmate kucuran kehadian tidak anu maha maparinan kehadian atanapi kucuran kanyah kadede zat anu maparinan kanyah kadede nyata Gusti Allah kasaha ka makhlukna anu ngabutuhkeun ka makhlukna anu ngabutuh nah kantun ibu munajat ka Gusti Allah ya Allah paparinan abdi sehat salira sehat batin ya Allah paparinan abdi kasalamatan boh di dunia sinareng di akhirat ya Allah cukupan abdi keluarga abdi kalayan rezeki anu halal tur barokah ya Allah paparinan abdi rumah tangga abdi anu pinuh ku kanyaah kadeueuh anjeun terus ibu nyuhunkeun ka Gusti Allah kaus bukas ibu teh nuju butuh ka saha ka Gusti Allah insyaallah Allah bakal ngaijabah sakumaha kabutuh urang sadaya ibu butuh sehat nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala ibu butuh selamat nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala da Allah maha parinan zat anu maha maparinan roh ngucuran kehadian kanyah kadeudeuna ka urang ka makhlukna anu ngabutuh ibu-ibu jamal emakna lajeng deui nu kumaha atuh ari warna-warni rahmat ayeuna nimca kana bab warna-warnina rahmat bentuk-bentukna rahmat macam-macamna rahmat anu bakal karasa ku urang salaku makhlukna anu ngabutuhkeun kana rahmat anapun ari warna-warnina rahmat nu kahiji nyaeta ku mangrupi bisa janten sababiah lungsurna rahmat ka urang teh nyaeta solusi tina mang pirang-pirang masalah. Nah, bentuk rahmat nu kahiji ibu solusi tina mang pirang-pirang masalah. Naon solusi cek bahasa urangna mi? Solusi teh naon? Nih. Jalan keluar ya tina setiap masalah eta bentuk rahmat nu kahiji solusi jalan keluar tina mang pirang-pirang masalah ya sakumaha pidaw Allah dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 150 genep 157 ayat 155 na Allah nerangkeun kana mang pirang-pirang masalah anu bakal tumiba ka urang sadayana salami urang di alam dunia. Ibu urang sing emut setiap nali ka urang masih keneh rumingkang di alam dunia maka urang moal pasti namina ujian di Allah Subhanahu wa taala. Pikeun sae eta ujian pikeun jalma-jalma nu iman. Sinkuring bade tumaros ibu iman teh ka Gusti Allah iman maka kudu siap narima karena setiap ujian di Gusti Allah margi setiap orang masih kene rumingkang di alam dunia orang moal lepas ini namina ujian di Allah Subhanahu wa taala. Hukumaha cenah ujian ti Allah teh aya dina Quran surah Al-Baqarah ayat 155 teh. Mangga urang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Eta ayat 155 na tina Quran surah Al-Baqarah. Anu mana kandungan atau lebih hartina ieu ayat teh nerangkeun bentuk-bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupana ujian Allah ka urang salaku makhluk nu aya di alam dunya. Wala nabluwannakum saur Gusti Allah jeung pastina kami saur Allah bakal nguji maranehanana. Kum di dieu maknana tuduh ka jalma-jalma nu iman. Jalma-jalma nu iman. Jeung pastina bahasana ge wala nabluwannakum jeung pastina berarti nu lamun Allah nyareus pastina berarti pasti urang bakal ngeunaan minamina ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah jeung pastina kami bakal nguji maranganana tegasna jalma-jalma. Kumaha carana Allah nguji eta jalma-jalma nu diuji ku Gusti Allah? Bisyai'in kalayan hiji perkara min khaufi tina rasa kasieun. Ujian nu kahiji ibu numutkeun ieu ayat ujian nu kahiji ti Allah pikeun urang salaku jalma iman teh nyaeta kasieun. Minal khauf tina rasa kasieun. Ieu aya hubunganna sareng wabah ini. Sareng pandemi virus corona. Ibu sieun tu ku corona. Sieun. Non margina ibu sieun ku corona, margi corona ngabahayakeun. Nah geus aya cenah buktina geus mangjuta-juta korbana cenah kitu ya. Da sieunna ibu ku ieu wabah corona pertanda ibu teh nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti wabah corona mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Itu eta kahiji. Kaduana waju minal khaufi wal ju' jeung tina rasa lapar. Insyaallah dia palemuran mah moal aya jalmi nu kalaparan. Mung aya wargi urang sadayana anu nuju diuji ku kalaparan sapertos di Palestina ya. Saudara-saudara urang sadayana nu saagama, saakidah di Palestina anu nuju diuji ku mangrupi kalaparan. Ya, terus sakedik bahan makanan pokok di Palestina diboikot ku Zionis Israel. Ya, bahkan cai nu ngalir di jalur Gaza dicampuran racun ku Zionis Israel. Tah eta sadayana mangrupikeun ujian ti Allah pikeun jalmi-jalmi nu iman anu aya di Palestina ku mangrupi kalapa. Ta ujian nu kadua wal ju' tina rasa lapar. Ujian nu katilu numutkeun ieu penggalan ayat nyaeta wa nafsin minal amwal jeung kurangna nu namina harta banda, kakurangan harta banda eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi jeung ngurangana jiwa-jiwana eta jalma dinu hartosan da urang mah moal lepas tinu namina musibah kehilangan sebagian keluarga ya atanapi urang bakal naminan keluarga terdekat urang atanapi tetangga terdekat urang hiji waktos bakal ngarandapan namina syakartul maut atanapi ngantunkeun alam dunya tah eta teh ngantunkeun alam dunya ngurangana jiwa makhlukna Allah di alam dunya mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Wat samarat jeung ujian misalajengna nyaeta Allah nguji kurangna mangpirang-pirang bubuahan. Ta makna samarat di dieu nya penafsiran bubuahan di dieu tergantung kana bahan makanan pokok di tiap-tiap negara eta jalma. Di bosok makanan pokokna naon nih? Korma, anggur, tawa sangu. Ya? Tawa bea. Sangu heula geus jadi sangu nembe tiasa dituang ya gitu. Allah nguji kurangna bubuahan maksudna Allah hiji waktos bakal ngadatangkeun kemarau panjang
Ya, anu mana eta kemarau panjang teh bakal ngahalangan tumbuhna bubuahan. Sok ibu sakumaha legana ibu kana sakumaha legana sawah ibu dieu palemuran teu didatangkeun we cai ku Allah mang bulan-bulan bisa nyawa moal ibu. Tah katiga panjangna eta teu bisa nyawahna ibu di ieu palemburan mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minat samarat. Allah nguji ku kurangna bubuahan tegasna Allah teu ngadatangkeun cai teu nurunkeun hujan teh eta ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aya kabar gembira ti Allah wa basyiris sabirin. Hai Muhammad bejakeun kabar gembira pikeun jalmi-jalmi nu keur diuji di antara eta ujian kana kasobarnya. Bere kabar gembira pikeun jalmi-jalmi anu sobar mayunan eta musib. Solusi masalah tina eta ujian naon cenah ieu? Sobar. Jadi jalan keluar tina eta ujian, tinu rasa sieun, tinu rasa kalaparan, tinu kurangna harta banda, tinu kurangna jiwa, tinu kurangna bubuahan, maka solusina saur Gusti Allah. Allah mere ujian tapi Allah mere solusina. Ya, gitu naon solusina? Wa basyiris sabirin. Bere kabar gembira ku anjeun hai Muhammad pikeun jalmi-jalmi anu salalabar nalika mayunan eta ujian. Gitu. Maka kuasilahna eta sabar nembe lungsur namina rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tacan kita ayat nu kaduana nu kumaha cenah cirina jalmi nu sabar ayat 150 kinatna ibunya aya nu kalangkung. Lajeng nu kumaha cenah cirina jalmi nu sabar teh mincak kana ayat 150 genap Allah ngadau alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari ciri-ciri jalma nu iman teh nalika mayunan musibah sabar jeung ari tandana jalmi sabar nalika mayunan ujian ti Allah teh nyaeta eta jalmi teh ngucapkeun kana ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asok ibu nalika kita jong maca inna lillahi sakapung nu di tajung kita jong ieu mah bobogohan salakina disebutan gitu. Nah, nalika ibu kenging musibah sok sanajan kacugak cucuk ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nalika ibu kenging musibah terus ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pertanda ibu teh sabar mayunan eta musibah. Kan umumna nu berlaku di urang mah ibu golib-golibna di lemburan urang mah ngucapkeun innalillahi teh nalika wa naqsim minal anfus nalika kurangna jiwa mun maut perkara reang di tiap musala teh ya assalamualaikum saha ya pasti anu ngomongkeun nu mah jadi nalika urang teh ujian lain ngan syukur nalika urang mayunan hiji kematian wae nya nalika urang ngucapkeun kana innalillahi tapi nalika urang setiap urang kena musibah ujian ti Allah ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un maka urang sadayana kalebet jalmi-jalmi sabar. Nembe nalika urang sabar mayunan eta musibah padilahna kasabaran nalika urang mayunan musibah nembe lungsur nu namina rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mincak kana ayat 157 wa ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Eta jalma-jalma anu salalabar nalika mayunan ujian ti kami eta jalma bakal dipaparinan ampunan jeung rahmat kami saur Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Nalika eta jalma geus dilungsuran rahmati Allah wa ulaika humul muhtadun. Eta jalma-jalma teh bakal dibere pituduh ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
nya jadi ayat tahapan-tahapanna sing horeng teh ibu nalika urang hoyong kenging pituduh teh juga hiji urang kudu sabar heula nalika mayunan musibah tegasna nalika urang mayunan ujian di Allah Subhanahu wa taala maka nalika urang sabar Allah ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana ku mangrupi pituduh atanapi solusi tina masalah ibaratna kieu mih kalangsu di pasir reungit di tonggo ya poslin urang bosok we kalangsu di tonggo di pasir reungit ya bingung linglung mih teh da sarupna meureun ka pasir reungit na eueuh gawe sarupna ka pasir reungit ka tonggo kitu teuing mengadongi heula misalkeun apa ya linglung da geus sarupna teh nya ka usap ku kalong wewe meureun linglung teu apa jalan balik padahal kari mudun eta nya kalemburna teh sabab geus linglung kari-kari aya ya jalmi uih ti pasir mih keur naon wayah kieu di pasir teu mih teh kalangsu tah ayana jalmi anu naros ka mih mangrupikeun pituduh ti Allah Subhanahu wa taala sehingga ini biasa uih ka bumi kalian selamat majunan eta ujian ya biasanya jadi bentuk warna-warni rahmat nu kahiji mangrupikeun solusi tina mangpirang-pirang masalah ujian di Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian-ujian Allah anu tadi disebutkan ibunya di antara rasa sieun, rasa lapar, kurangna harta banda, kurangna jiwa, kurangna bubuahan. Oge, naon tadi teh Ibu? Nu terakhir Allah Subhanahu wa taala maparinan eta ujian kurangna bubuahan maka solusi tina eta ujian kahiji urang kedah sabar maka margi aya kabar gembira ti Allah pikeun jalmi nu sabar mayeunan eta musibah nya eta Allah ngalungsurkeun rahmat nalika Allah ngalungsurkeun rahmat nembe Allah maparinan pituduh tina eta ujian ka urang sadaya eta kahiji. Nomor kadua na cenah ibu ari warna-warni rahmat nu kadua na nyaeta mangrupikeun wasilah dihampurana dosa-dosa urang sadayana. Urang sing sadar diri ibu, urang teh salaku insan, di tengah tos diterangkeun naon insan teh, makna insan teh nyaeta setiap aktivitasna eta jalma teu lepas tina pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mung panginten Allah mazat lautan hampura da kusabab namina insan mahalul khata wan nisyan teu weleh ngalakukeun kahilapan jeung kamaksiatan Allah mah lautan hampura. Nah sehingga warna-warni rahmat nu kadua nyaeta mangrupikeun hal antara pisababia lungsurna ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yasakuma pidau Allah dina Al-Qur'anul Karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Anu teh hartoseunna wallahu a'lam bi muradi kul bejakeun ku anjeun saur Gusti Allah bejakeun ku anjeun ya ibadi hai hamba Allah alladzina tegasna jalma-jalma anu asrafu kaleulewihan jadi anu digerok ku Allah teh khusus ieu mah hamba-hamba Allah anu kaleulewihan melampaui batas cek Gusti Allah kakaler anjeun ngalengkah ulah ngaleuwihan batas lengkahan. Saur Gusti Allah anjeun ka kulon ngalengkah teh kudu 2 lengkah wayahna ulah 3 lengkah. Cek Gusti Allah maneh ulah ka tongoh margi di tongoh aya mau nu kalaparan. Nalika urang ngalanggar kana eta aturan Allah, maka urang kalebet jalmi-jalmi asrafu ala anfusihim. Jalmi-jalmi anu ngaleuweuhi batas. Ibu salengkah urang ngaleuweuhi batas maka nimbulkeun musibah bencana karugian keur urang sadaya. Jadi agama Islam agama nu diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah kakulon tapi
kalian orang kudu turun karena eta aturan Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah aqimus shalah wa atuz zakah kudu ngadekeun anjeun kana shalah kaluarkeun zakat anjeun eta teh keur kahadean urang sadayana. Urang ngalanggar kana eta perintah Allah pertanda urang teh asrafu ala anfusihim urang teh geus ngaleuweuhi batas diri urang sadayana. Itu berarti lamun aya jalmi tarak salat sadekeun salat kewajiban, lamun aya jalmi tarak ngaluarkeun zakat sadekeun zakat eta kewajiban, maka eta jalmi kagolikeun jalmi-jalmi anu ngaleuweuhi batas melampaui batas diri eta jalmi. Maka nya tong nyalahkeun Allah lamun hiji waktos bakal nginginkeun hal-hal nu teu dipikaharep ku urang sadaya. Naudzubillah min Saur Gusti Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu saur Allah. Ulah putus harapan aranjeun sadayana. Kasaha teh? Kas jalmi anu melampaui batas. Ulah putus harapan anjeun sadayana. Ya, lamun cek kasar nama sok sanajan cenah anjeun tukang mobok, tukang narok, tukang nyingsatkeun anerok ulah putus harapan karena rahmat kaula karena ampunan kaula tuh ibu ya Allah mah lautan hampura innahu huwal ghafurur rahim. Sesuna ari Gusti Allah eta zat anu lautan hampura jeung lautan kanya sadeu sok sanajan eta jalmi teh ka jalmi-jalmi anu ngalalawurakeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ka jalma nu iman, jalma anu takwa beuki diogo ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu cacak-cacak ka jalmi anu teu taat maksudnya iman mah iman pengintennya tapi kajalmi nu teu taat tukang maksiat tukang ngalampahkeun dosa tapi tetep urang teh diparentahkeun ku Gusti Allah ulah putus harapan kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah ulah putus harapan aranjeun sadaya tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Non bentukna rahmatna Allah numutkeun ieu penggalan ayat ya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Saestuna Gusti Allah bakal ngahampura dosa-dosa aranjeun sadayana kalayan sakabeh mang pirang-pirang dosa aranjeun sadayana. Ibu dosa-dosa urang sadaya bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala lamun naon lamun urang teu putus harapan nalika urang mayunan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Tegasna nalika urang ngalakukeun hiji kamaksiatan hiji kalepatan da urang mah moal lepas tirina mahal khata wa nisan urang mah tempatna khata jeung nisan nya kalelepatan ngalakukeun dosa ulah putus kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala innahu huwal ghafurur rahim karena saestuna ari Gusti Allah eta zat anu lautan hampura. Nalika ibu nya ngalakukeun hiji kasalahan gitunya kasalahan lewat lisan ngomongkeun batur gitunya judes ka batur nganiaya batur mitnah batur ngazoliman batur gancang-gancang urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah hampura abdi dinten ieu rumaos abdi ngomongkeun si ece anu abdi tobat Gusti ngan hampura lamun isukan deui terus ulah putus harapan sok sanajan numutkeun guru simkuring ibu sok sanajan cenah anjeun can bisa ninggalkeun kana eta dosa tetep nalika ngalakukeun dosa tobat ka Allah sok sanajan isukna ngalakukeun dosa deui terus tobat deui ka Allah ya mudah-mudahan hiji waktu Allah maparinan rahmat kalayan urang leres tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Taqnatu min rahmatillah sadaqallah ulah putus harapan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor kasabaran cenah eta teh ibu nomor kedua tina warna-warni rahmatna Allah Subhanahu wa taala nyata bisa berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna bentukna atanapi warna-warni rahmatna Allah teh nyaeta anu awal tadi disebatan ku simkuring nyaeta kucuran kahadean ti Allah ka sakur-sakur hamba-na Allah anu ngabutuhkeun kucuran kanyah kadeudeuna Allah ka hamba-hambana Allah anu ngabutuhkeun. Ibu di alam dunia butuh naon
butuh sehat, leres butuh sehat, butuh naon deui salamet, butuh naon deui sawah lega, gedong sindrom, ya. Pokoknya mah loba kabutuh ibu leres teu. Loba kabutuh urang hirup di alam dunia teh tamat suhunkeun ka Allah anu maparinan eta kahadean, suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, paparinan abdi sehat wal afiyah. Ya Allah, salametkeun abdi, keluarga abdi, rumah tangga abdi tina hal-hal anu teu dikahoyong ku abdi terus nuhunkeun Subhanahu wa taala. Margi warna-warni na rahmat Allah teh bisa berbentuk kucuran kaniah ka deudeuh Allah atapi kahadian Allah ka makhluk-makhlukna anu ngabutuhkeun. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu kenging rahmatna Allah Subhanahu wa taala boh di dunia atanapi di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jamaah rahimahullah kepina sakieu anu tiasa didugikeun dina kesempatan ieu mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosan urang sadayana sing dipaparinan kasehatan, kasalametan, kabagjaan di dunia sinareng di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan nalika kenging ujian urang sing kagolong jalmi-jalmi anu salalobar. Da margi urang mah tadi teh salami urang rumingkang di ieu palemburan tegasna di alam dunia urang moal leupastina nu namina ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga urang sami pungkasan ieu pangaosan tunggu doa ngabeuleuh ka Gusti Allah. Mudah-mudahan hasil pamaksadan urang sadayana oge kalayan mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosan urang sadayana sing dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala tina musibah tina wabah anu teu acan beres-beres we di nagara urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Waghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha fi barriha khususan fi qaryah Bosok. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ziyadatan fid din wa barakatan fi rizqi wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa fan 'inda al-hisab wa amana min adzabin nasiba min al-jannah wa rajuna nadhra ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mubarik barik lana fil umri wal rizqi wad dini wad dunya wal waladi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilaika bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah inna natawajjahu bika fayuqdi hajatina. Mangga ibu salah pertos biasana kabulkeun kedalkeun hajat-hajat urang sadayana mudah-mudahan kuasilahna tawasul ka Kangjeng Rasul hasil pamaksadan urang sadayana kalayan mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin kabagjaan di dunia sinareng di akhirat ya qadiyal hajat. واصرف عنا هذا الأذى والبلاء والوباء واصرف عنا هذا الأذى والبلاء والوباء واصرف عنا هذا الأذى والبلاء والوباء خصوصا من فيروس كورونا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
wa hasil maqasidana mudah-mudahan dengan qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبناه